Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus Sohibul Bait, Sohibul Walimah, Bapak Sami'an sekeluarga beserta istri. Mudah-mudahan anjeunna oge para guru urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriawan, santriawati, anu mudah-mudahan sadayana sing dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Heula persana guru urang sadaya Syekh Haji Ghazali anu ku pribadi dihormati, mudah-mudahan anjeunna sing ditambah kabarokahan ku Allah Subhanahu. Amin. Hilap oge ka kersana kesepuhan CS nyaeta Abah Ahmad anu selalu eksis tada katinggalan keur tadi mah nyanana kencang diajak kang geura teu heula bae cenah sabuh doang. Tadi nama ketinggalkan tuh kami karunya apa ya? Alamat kumaha. Sadaya mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para kesepuhan Ayah Abah Haji Saleh, oke Bapak Jaromarjo, Abah Haji Muji, Ustadz Marhawi, oke pimpinan acara kersana Mang Haji Yusuf, anu sadayana mudah-mudahan sing diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian araya itu ya. Buset, lengan mending angkat we kalau nanti Bandung. Di Cianjurnya. Cianjur Ciranjang itu. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah pengawasan bapak-bapak oge sing ditambih-tambih keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur orang panjatkeun ka Gusti Allah nu parantos maparinan berbagai nikmat ka urang sadaya
utamina nikmat anu kacida agungna dalam nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur serta nikmat sehat walafiat, sehingga orang sadaya tiasa kumpul di bumi Bapa Samian di nararaga walimatus safar. Mudah-mudahan pertemuan ieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat kalayan salamna urang limpahkeun ka junjunan alam yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut kula wargina para sahabatna, para tabi'in, atba tabi'in, oge mudah-mudahan ka urang sadaya selaku umatna, mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatul uzma ti Kangjeng Rasul dina poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walimatus safar adalah syariat Islam. Syariat Islam eta urang kabehan geng geus ngararahong. Ari ngaran syariat eta adalah undang-undang. Islam eta jelema nu nganut agama walhasil syariat Islam eta undang-undang Islam. Namun ditanya ibu-ibu syariat Islam, undang-undang Islam aya sabaraha kabehna? Ditanya nu tukangnya urang nanya kana hareup. Ya Allah karim. Jumlahna syariat Islam eta aya 7. Nyaho-nyaho jumlahna tuh. Kula dina petinggian nilai kesepuhan mangki aya mangkinya. Oh bener sehat berarti. Aya di pengajian mah geus sabaraha minggu teu pernah nempo. Samemena gitu aya jamaah pengajian anu keur teu sehat malah di rumah sakit. Nyata Kaukim eta dibawa ke rumah sakit teu sehat. Ari penyakit nama cenah naon ngaranna berotanah. Ieu lain Ki Haji Durahman ngaran maka heuh. Ki Haji Durahman saya saja sebenarnya Kaukim penyakit nu heula teh meureun masih kene ya atawa orang doakeun mudah-mudahan diberi cepet cager pasihan kasabaran yang mudah-mudahan anjeunna diberi lancar tina pendanaanana geusaan berobat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Balikan deui walimatus safar eta syariat Islam. Syariat Islam eta aya 7 kahiji wajib. Contohna syariat Islam wajib teh seperti ngaji, tolab ilmu eta ngaranna syariat Islam. Menurut undang-undang Islam, jelema Islam kudu daek ngaji. Osok ngaji osok? Osok. Alhamdulillah. Pantesna ya pantesna nya lamun di pengajian teh waktuna ngaji teh pinuh gitu. Resep, tapi alhamdulillah sih di mushola ge pinuh gitulah. Sok hareureun gitu kadang-kadang. Malah macak panitia cenah ieu mushola urang tingkat bae kitu nya jatuh mahi harareudang. Cak Bapak Jarot ya engke mah ieu mushola di tingkat kaluhur. Amin, mudah-mudahan rencana tadi kabul. Intina mah anu ngaran muslim teh kudu daek ngalampahan ngaji jaeta undang-undang Islam. Lamun teu ngaji berarti doraka. Lamun doraka kadituna bantak ngajedor di neraka. Jalema doraka ngajedor di neraka.
jelema doraka ngajedar di tuh orang tengah rasa dosa lamun waktu ngaji orang tengah ngaji padahal eta undang-undang Islam. Alhamdulillah gitunya sekian jamaah lah aya di pengajian, kemudian di Abah Haji Gojali meureun rame aya malam Jumat gitu. Nah jadi entah khawatir masjid orang diisian ku jamaahna entah apa. Ieu masjid diisianana ku gabah anu bener. Gitu, banda gabah anu bener adalah jamaahna daek ngaji. Sanajan pinu masjid lamun teu daek ngaji eta masjid dieusian ku gagabul. Lamun dieusian ku gagabul kadituna bakal digiling tadi beuleuh. Dibeuleuh gitu. Berarti nu di masjid dibeuleuh kabeh. Lamun teu daek ngaji. Berat Islam eta aya hampang aya berat. Aya hampang aya berat. Taya orang penting ya, pelbah penting ya hampangnya. Dosa orang kabeh dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khususna ganjaran anu paling nomplok ieu Sohibul Walimah. Abahnya jeung Ibu Ici penting ieu di naon ngaranna teh di taburan rahmat ke jeung anugerah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan panjang lebar orang ngomong intina yang undang orang kabehan ka dieu hayang didoakeun Sohibul Walimah. Karena Walimatus Safar eta sebenarnya lain ka Mekah bae sebenarnya. Orang dek ziarah ka Jawa, kuduna salat sunah safar heula di imah. Salametan heula, tasakunan karena Walimatus Safar. Kan ulah gede-gede aya Walimatus Safar ka Jawa mah. Nimbal bae sagede bedug. Gitu. Jadah nimbal. Aya Walimatus Safar. Deka Banten, deka Jawa Timur, deka Jawa Tengah, deka Cirebon, salat safar itunya ieu syariat Islam. Ngan ieu syariat Islam teh kasukeun kana sunnah. Aya tadi mah ngaji, salat, puasa, zakat hukumna eta syariat Islam hukumna wajib. Ari hartina wajib mun digawean menang ganjaran, mun teu digawean bakalna disiksa ku Allah mun teu dihampura. Tapi lamun dihampura ku Gusti Allah engke kadituna atuh moal disiksa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan we urang kabehan dihampura ku Allah. Itunya kan lamun teterusan ke kadituna besi dangkal hese kana dihampura. Ya syariat Islam. Kanjeng Rasul man ahabba sunnati faqad ahabbani. Sajelema anu resep kana sunnah kaula maka eta Kanjeng Rasul faqad ahabbani, maka eta jelema sarua jeung resep ka Kanjeng Rasul. Lamun jelema geus resep ka Kanjeng Rasul kana ma'i fil jannah, eta jelema bakal babarengan jeung Kanjeng Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lamun orang boga cinta ka Kanjeng Rasul tandana naon? Daek maca sholawat. Allahumma sholli wa
eta sholawat ubar nyeri hate. Lamun hate keur nyeri ubarana ku eta macana sabaraha kali 1000 kali. Ayo be selama nyeri kene mah hate ayo be baca eureun-eureun. Baca sholawat tibil kulub eta berarti obat hate. Jadi lamun keur nyeri hate ternyata eta nyeri hate na kunaon. Hah? Oh mikiran naon? Waduh patakan mikiran teboga duit. Tiraku jakar kamarija mantas aya keur kamarija mantas aya ja aya ngaku atuh sebar duit coba kemarin. Hah? Saksi wawan cenah 20.000. Sama jujurnya si wawan mah 20.000. Benar ibu-ibu 20.000. Arwah lah 20.000 ya Allah. Tahun nih. Iya rahasia Allahnya tenyaho pada ketuntasan akhirnya hari nyile gambaran mah jaya orang anan anu bakal jadi presiden itu Prabowo Gibran ya atuh rame bageslah diunggal tempat unggal desa jana kabur barang nyapa ke Kampung Baru raribut orang Kampung Baru tarolo jelema dana Prabowo dipilih jangan milih Anies. Aja nanya nggak pula Ustaz curi naon Prabowo iya sih biasa aduh insya Allah punya itu pokoknya mah nek sahan jadi presiden orang doakeun mudah-mudahan atau menjadi presiden bisa mimpin rakyatna bisa jujur, bisa adil, laju sembako semakin loba gitu. PKH semakin terus menerus gitu. Anu menang, anu teu menang mah sabar. Barang kamari mah anu teu menang ngancam. Di Jawaringan nyoblos ke Jawaringan. Lah, kalau nyoblos Prabowo, orang tuh anak Jokowi tilok menang PKH. Nyana kudu nyoblos Ganjar. Menang nyana Ganjar di Jawaringan. Ya eta loba nu dendam. Ulah kitu lah nya eta mah cerita nyata tapi. Daya orang cerita syariat. Ayat menjelaskan bahwa bagi jelema nu mampu haji itu ari umroh mah hukumna sunnah ieu bagi anu mampu berangkat haji nah ieu segera kitu daftaran kuari itu hayang ngalaksanakeun ibadah hajian rada hararese puluhan tahun nungguanana daftar tubuh. Bener eta hukumna syariat Islam anu wajib. Lamun jelema geus nisab geus mampu berangkat ka tanah suci ngalaksanakeun ibadah haji maka ulah dikekete daftar. Ari eta berangkat taira sabodotin cenah kararesel umroh heula ya pas abahnya engke main atas umroh boga milik ka dituna daftar haji amin ya Allah ya rabbal alamin urang doakeun abah jeung ibu Ici moga-moga dibere sehat dibere kuat dibere tenang dibere lancar dina perjalanan umrohna lancar di perjalanan anak
naik kapal lancar, selamat datang ke tempat tujuan. Jadi itu bisa ngalampahan umrohan, bisa ziarah ka Kanjeng Rasul, malah cenah ieu mah 12 poe datang ka Thaif. Mudah-mudahan ulah aya halangan naon-naon. Urang doakeun bi barakatil bil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadah haji ta umroh teh aing can nasibna. Kudu percaya itu. Lantaran sanajan loba duit lamun can aya nasib wese. Loba jelema anu duitna teu kawadahan, maksudna teu kawadahan ku loba-lobana gitu. Sehingga nyana diajak umroh, diajak hajian teu daek. Berarti eta encan ditoel ku Gusti Allah. Encan aya panggilan Nabi Ibrahim itu. Aya orang kudu bersyukur khususna abah yang sekeluarga dan nasibkeun ka tanah suci gitu kamu. Tanah suci eta aya 3. Tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, tanah suci Masjidil Aqsa. Jadi itu di Palestina anu ayeuna keur perang. Eta disebut tanah suci. Da ieu mah ngalampahan tanah suci anu 2 negara. Negara Mekah jeung negara Madinah. Urang teh cinta ka Kanjeng Rasul kabayang-bayang gitu. Kanjeng Rasul teh hayang gira urang datang ka makom Kanjeng Rasul. Ziarah orang lain orang dia asupan gitu karena liang di nama kaum Kanjeng Rasul ya liang asupan nyekel yeuna orang dirinya emas karena emas cekal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wah cerik orang itu asal pembacaan eta di makam jadi pasti cerik. Assalamualaikum ya Habibullah. Warga sedih, kau itu Madinah, Insyaallah. Aju ngantri, pedesek-desek, letik jalan letik, kamu suka lengan karena lubang makom kan letik jalanan. Itu ngantri, dan kayak di Raudhah, wah di Raudhah tempat nanti sakumaha luas jelema puluhan ribu hayang asup kadinya hayang sholat dirinya hayang zikir dirinya sampai orang Arab malah pernah aya orang Indonesia ke sholat diliak ke huluna dilengkah tanya ka baju muji tah nyana kenu jangkung ada di Mekah jangkung nyana paling jangkung di dia datang ke Mekah nyana dilengkah orang Arab tapi tuannya orang Arab taruh aja ya Allah nyari. Iya jadi kayak kapangi di Mekah anu model kumaha bae lucu anak ayang kayak dina peribadahan teh. Ya, macam-macam di Mekah eta mazhabna, macam-macam. Mazhabul arba'ah eta aya kabeh di Mekah. Kan kelang mun hayang nyium Hajar Aswad ulah maksakeun nya ai kira-kira bahana desakan kemudian darurat ulah maksakeun bahaya. Amun hayang-hayang amat anu sering kabul eta jam 3 urang. Jam 2:30 urang lampung lamun deket mah hotelna. Urang geus kula mah harita 0,5 kilo di Ziyad, Aziad deket Syuhada.
lempang kamu kata kalau jam 2 kene wis tilok sare di bekal meja maksudnya penting kan geus didaekeun sarabe pokona kata mah kalau mah boga urusanan aki-aki jeung ini di Mekah eta urusan aki-aki jeung ini ngumrohkeun sa'i segala macam itu dibawa gitu. Alhamdulillah tak Allah diberi beban eta diberi pagawean di Mekah eta urang legok aki-aki geus hese diatur teh WC aya angguranna ngaburusut di luar atuh ribu puting-puting nyiram aliu ajo hayang gaya hayang ka dokter diajak ka dokter moheng teh moheng itu dokter mah cek tuh gitu jana hayang kablakulan kula nuduh kawetan atuh penghali. Alhamdulillah selama 12 poe eta di Mekah genep poe, di Madinah 4 poe, 2 poe di perjalanan. Alhamdulillah kula tawaf jeung sa'i eta umrohanana kula menang 7 umrohan. Sampai terakhir tawaf wada masih kena sempat ngalampahan umroh. Henteu eta mah hawa kasedot ku Baitullah tilok naik cicing we di hotel ge. Asal datang ka hotel sakedeung mah kieu tah ngobrol-ngobrol ka Mekah deui ka masjid deui gitu. Padahal mah jauh. Sampai suku ge barilah. Aya aya sababaraha hal anu mungkin geus dijelaskeun dina manasikan yang sabaraha kali manasikannya. Tilu cara penjelasanana biasa rukun umroh gitu nggak sebaca-bacakan nah gitu yang mah tinggal ge nyaritakeun hikmah ya aya hikmah dina perjalanan umroh eta loba hikmah. Pertama sakumaha perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi eta dibekalan 2 dina hatena teh setelah dioperasi Kanjeng Nabi hatena diisi ku 2 hiji iman kadua hikmah. Iman eta anu kurang sok dibaca-baca asal kan rukun iman teh poan Ibu-ibu rukun iman sabaraha aya genep 7 aya genep nomor kahijina amanto eta lisan. Jadi ngaran iman teh diucapkeun ku lisan dibenerkeun ku hate dilampahan ku sakujur badan eta iman. Iman teh diucapkan kulisan amantu billah kula percaya ka Gusti lisan hate orang percaya ngabenerkeun bahwa bener lisan aing ngayakinkeun bahwa aing percaya ka Gusti Allah jeung Allah taala eta aya buktina aya bumi jeung langit cak hate urang. Lamun ditanyakan di mana ayana Allah? Ayana dina dadamelan Allah Subhanahu wa taala. Laju diperagakeun ku awak urang. Lamun orang percaya ka Gusti Allah kumaha cek Gusti Allah dasarna adalah Al-Qur'an turun ti luhur langit 23 tahun di Baitul Izzah secara nyicil ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka wajibkan sholat turun ayat. Nah ayat tante loba aqimus sholata wa atuz zakat. Gusti Allah gawean kusia sholat bieukeun eta kaluarkeun kusia zakat gawean kusia salat kaluarkeun kusia zakat salat orang alhamdulillah osok jarang-jarang ge zakat orang setahun sekali os zakatan tah itra apalah ai zakat harta mulai ditanya
kami nyawa 2 petak ke ala, tapi bibit mah kacabut sih. Aduh itu kacabut bibit mah kumaha. Aduh kumaha kenana. Cak Abah jeung Muji, "Islah ulah mulai ngomong aduh lah. Kami geus ngajeblak." Ngajeblaknya kamari kewajiran geus ngahayap we. Wah, leeh ya bantuan. Aduh Gusti Allah. Saya jadi naon ngaranna teh urang teh kumaha cek Gusti. Lantaran orang percaya ka Gusti. Lamun cek Gusti Allah salat sia, berarti awak urang ya anu ngagawean. Yakin bahwa salat adalah perintah Allah. Yakin bahwa jelema anu salat bakal diberi jaminan ku Allah surga. Yakin jelema anu salat eta bakal bahagia hirupna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Walhamdulillahirabbil balik. Berenang berarti ngaji ya. Orang kumaha cek Gusti. Karena tadi orang ngomongkan amantu billah. Nomor kedua, amantu billahi wa malaikatihi. Orang percaya kabehan ka sejumlah malaikat. Allah ari malaikat wajib dikanyaokeun jumlahna aya sabaraha. Coba dihitung. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Jumlahnya ya. Malaikat Jibril tugasna tukang naon? Turunkeun si wahyu. Ari wahyu si naon sih? Nah, tapi maaf pula yang ini mulai maafnya soal pas konser wepan. Emang lagi datang 12 nah. Ditutup sana. Boleh. Itu tuh, sana. Itu tuh. Ini sini bukan sini. Benar. Anak guru turun kiai. Ini gadinya. Malaikat Jibril tugasna tukang naon? Turun kono ayeuna artina wahyu. Hah? Hari hartina wahyu cenah teh nyaho ge cenah wahyu anak RT Surahman si wahyu. Bongol. Wahyu eta kitab suci Al-Qur'anul. Malaikat Jibril teh lamun deuk marentakeun lamun deuk mawa Quran teh ngaranna wahyu tah ka kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah berperintah, Jibril bawa ya ke Muhammad, bahwa Nabi Muhammad dititah ngalampahan sol aqimus shalah wa atuz zakat. Beunang mawa Jibril eta ngaranna wahyu. Lain ci wahyu anak ka Bakri. Eta wahyu. Jadi ngaran wahyu teh kitab suci Al-Qur'an anu disampaikan ka junjunan urang Nabi besar Muhammad. Eta wahyu. Lamun zaman Nabi Musa wahyuna naon? Taurat. Lamun zaman Nabi Isa Injil. Lamun zaman Nabi Daud bubur Zabur kadang-kadang bubur Zabur.
ya malaikat Jibril eta kuarimah para nabina geus eueuh. Eta di sekolahan mah aya nu ngomong, dosen ngomongkeun bahwa malaikat Jibril pensiun, geus pensiun karena naon nabina geus arareuweung geus mararau. Sambarangan bae malaikat Jibril pensiun. Emangna pegawai non negeri sipil pensiun. Loba kene pengganti nabi. Dihandapna aya alim ulama, aya para kiai, aya para ustad, aya para santri. Eta risalah disampaikanana wayuna lain wahyu ngaranna eta rahmat. Beda ai ka nabi mah wahyu, ai malaikat Jibril mah ya ayeuna ya lamun datang jam 12 peuting eta ngaranna rahmat, neuk nganterkeun rahmat. Naon sih ari artina rahmat aing teu jelas. Ari ngaran rahmat eta hiji kasenangan anu datang ka urang. Eta rahmat. Anu kasenangan eta juludulna keretekna hayang ngalampahan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu eta rahmat. Itu rikotun bil qalbi, keretek nyele jelema alat-alatan doh aing nyele jelema mangit ngararaji bae sarolat bae ari aing ngaji tilok salat tilok ari aing dek iraha insafna nyanak kulunung bae ilu kamu sholat beneran musolana keburu eta mah angin kemarin. Nah ya nah eta ngaranna rahmat. Datangna peuting kalamun ti peuting jam 12 datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngambean heula di luar kikian malaikat Jibril. Lamun aya anjing di hareupeun mana moal jadi asup. Moal diantaran rahmat. Lamun aya gambar porno dina jendela, dina tembok, aya gambar cewek make celana saking supuna kitu teh. Moal malaikat. Terangin wae nya orang Cianjur mah Ciranjang terangin wae anu. Eta gambar-gambar anu telanjang malaikat Jibril, malaikat rahmat. Aya malaikat Jibril datang ka hiji imah, di imah eta ukur border piring tinggorong berang sayang pararikan. Malaikat ngadengekeun lagi sebenarnya aya naon kiamat besar-besaran. Oh, kerpasean. Jadi malaikat rahmat teh jadi asup. Moal datang rahmat lamun salakina jeung pamajikanana keur guarder pasean. Seeng dibalangkeun kaburuan winyen. Dicecek. Eta mah gara-garana selingkuh. Eta laguna. Sok aya lagu selingkuh teh orang Cianjur bisa. Itu orang Cianjur. Ciranjang kami ngabesan karena itu kan Ciranjang kau jalan. Ini orang Cianjur. Ajuna mah nikah terjadi penting eta kami balik ke jadi jalan. Doh, awak orang itu. Ayo. Laju aya deui lamun aya cengcelengan bentuk kotok jagung. Eta ulah ditenden dina pupet di luhur. Malaikat teh nyeleukeun. Wah. Terjadi. Aju aya boneka Barbie teh jambung. Boneka bentuk jelema tuh ngajublok gue. Teu daengkeun malaikat termat teu daengkeun. Atawa aya patung singa di hareup. Ieu ajogro. Daengkeun. Aturan orang menang rahmat pentingan eta.
Henteu yang malaikat Jibril lah henteu asup. Atawa datang kadinya kabeneran jam 12 suami istri keur ngadu. Aduh ditumpahkan. Aya nu mantas ngadu tapi can mandi teu jadi itu ya diasup. Diambuan ku malaikat Jibril. Arah nyirau. Tiris suara jadi bawa lagi asup. Mantak lamun dek begebrak di jam 12 kaluhur. Atawa harareas sih helanan engke kira-kira waktu sahur udah. Jadi mau keberangan tahajud kaburu, laju ngawajiban pemajikan kaburu, sholat tahajud kaburu, sholat subuh lalu asal, jupan nangis mandi ngenahan awak seger. Amun pres sabulan bagus, asal kira-kira sama-sama ridho mentu salah. Ngan cenah cek Kanjeng Nabi, sak embung-embung nage opat poe mah kudu ditempuh wae. Iki nafsu jahat sama jamber sama kabeh gitu. Jadi opat poe mah kudu misalkan malam Minggu teh, malam Senin teh, malam Selasa teh, malam Rebo. Tapi malam Rebo bisa ulah. Karena malam Rebo eta rupanya sapa godana. Mendak dilewatkan malam Kamis. Keplang we malam Jumat. Kaplang bakar cuma satu teren ya kedak terang di panti orang Isra Mi'raj kali ayo oleh mati sama artinya malaikat rahmat yang disebut Jibril untuk pensiun ternyata setiap penting selalu nganteran rahmat ke umat manusia nu beragama Islam. Tetapi kajalma anu kafir tegasna bagi kafir mah teu diberian rahmat ku malaikat. Hanya Allah merintahkan ka Jibril antarkeun ieu rahmat ke seluruh manusia nu beragama alhamdulillah. Panjang nyaritakeun malaikat bae lanjut kita Jibril Mikail. Mikail tugasna tukang naon? Oh, salahkan aki-aki. Jangan sok salahatan sih. Haridam. Malaikat Mikail tukang nurunkan ngatur-ngatur hujan. Ngan eta bekerja sama jeung malaikat Roh tukang lamun naon ngaranna teh galudug. Eta aya galudug aya galedeg. Aya dua. Amun galudug eta ngagiringkeun hujan bakalna dikamanakeun digiring tah hujan teh. Ayo hujan sia ka Kampung Baru ya, cemplokan ieu doang ka Kampung Baru. Ayo sia digiring poe ka ditu ka Cidamprak kitu. Ari total mah eta lamun teu kudu digiring sakaligus gitu ku malaikat Mikail kabeh dihujan. Itu ai galedeg atawa kilat. Eta kilat teh cerita panjang nama sebenarnya nama kerlimpahan setan anu neuk naik ka luhur langit. Keur zaman Nabi Musa mah pan eta setan dikongangan naik ka luhur langit. Neuk naon era ka luhur langit? Neuk ngadengekeun obrolan malaikat. Jaeta malaikat sapoe-sapoena ngobrolkeun panyakit jelema piubareunana naon. Malaikat ngobrolkeun didengekeun aku setan. Engke setan disampaikan ka jelema tukang ngarehat. Ngimpi nyana pentingna. Oh, dak aing keur penting ngimpi lamun jelema babarehan cenah kudu dipopol jeung daun dandir ya. Isuk-isuk daun dandir dipopol kempes ya. Betul malaikat katentet meureun. Eta menang ngobrolkeun malaikat ki. Tamantak malaikat teh asal iblis kuari menek naik ka luhur ditimpa ku batu neraka.
budak nyai benar nyai eta lain pae setan mah lain pae hilang satu tumbuh 1000 nu hiji eueuh ari jadi teh kudu jadi 1000 berarti lain eueuh kalobaan nah sebabna iblis mah berjanji jeung Gusti Allah minta umur panjang saumur alam dunia selama dunia ini masih belum kiamat iblis setan berkayangan selalu aya di mana-mana tuh terutama nutupkeun jelema. Nah selanjutnya geus nyaritakeun malaikat panjang urang nyaritakeun iman tadi teh iman ka malaikat kuari amantu billah malaikat wa kutubihi orang percaya ka kitab Allah subhanahu ala panjang ya cek dina Quran teh eta dina Quran loba hukum Allah anu larangan parentahna loba laranganna loba namun Allah keur ngalarang ulah sok minum minuman anu mabok ulah sok maling ulah sok nganiaya larangan-larangan eta namun jelema maling ke di akhiratna bakal dibawa barang anu dipalingna ku nyana lamun jelema maling sendal di dunyana nyana di akhiratna nyunyuhun sendal be sendalna digedekeun barang kapange jeung nu boga sendal oh ya eta sendal aing kapangean ku nu boga sendal ya lamun aya jelema maling be 5 ekor tika mana kana disuhun kan eta nyuhun be 5 henteu ragag henteu gegedebegan be henteu ngahep-hep kaciri ku nu boga be waduh goblok budak orang sia wala paling be aing mah kamana teh goblok parah nu boga beuna didinya mah bakal disidang Gusti Allah anu maling be engke bakal dipenta pertanggungjawaban be nu dipaling ku manehna ngan harita mah geus moal butuh be engke perhitunganana jeung amal perbuatan lamun nu maling be boga amal kabagusan dicokot ku nu boga be bena nu dipaling ku manehna aturan jeung boga beda ka neraka kulantaran ditambahan amal saleh kudu maling be sehingga manehna diasupkeun ka surga. Alhamdulillah pantak jelema anu kapalingan eta kudu ngucapkeun alhamdulillah kuari boga urang kege bakal kapanggih boga urang ngan aya kuari mah lamun jelema kapalingan lain alhamdulillah haram jadah renjana alhamdulillah ayo ibu situ nya masyaallah Ibu Ustazah Sita hadir, alhamdulillah sehat. Ampura. Oh ya. Kitab Allah teh ngalarang nitah tani, nitah dagang, nita kuli dina Quran laju dina tani aya larangan singade dina tani bisi aya cai batur menang dasar dibedahkeun ku urang ulah jadi urang sarua jeung maling cai tapi apa aja mau geus jengkel teh lah nyana desal kurang penting nu nyana ucayan tatangga sawah maneh rok wajib nyerap atuh nyerap sama lain dibedakan jeung lain cara nu boga sawah sama salah telak atuh telah nanti calang apa aduh Gusti Allah. Jadi tani eta usaha paling abdol paling diperintah nomor 1 ku Gusti Allah. Urang teh kudu sabar lamun loba beurit atuh urang sabar. Kuduna alhamdulillah sawaik mah loba beurit. Oh ieu ceritana jelema sawana loba beurit alhamdulillah di sama orang loba beurit.
Pogo tangan nyebar terjadi bege pusing beranto nyebar terjadi puyeng cakali jadi aku keo laju cairnya sedih orang sekali datang ke buat tiduran banjir pak nawan bibit dia nawan cair anu di pangbibitan air nama bibit leeh. Aduh, saat tadi naufat kali nyebar jadi 5. Eta mitong cak bae, moal nyawa ini. Iya benar tuh. Nah, nyebar semua kali tidak jadi. Hanya kemarin karena karakter yang tuang langkes. Aduh, ya Allah. Sabar, itu adalah mangrupa ujian. Artinya nek diuji kesabaran jelema nu nyawa eta datang ka mana? Itu man sabara ghafiro atau ghafaro jelema nu sabar bakal berhasil. Alhamdulillah. Kitab urang teh ngarepan kitab suci Al-Qur'an anu Qur'an teh bakal jadi batur di jero kuburan mantak kuari urang lamun nyele Qur'an teh kudu ngahormat kudu di jalan sarajan teu dibaca ge di jalan tapi boga wudu di jalan begitu ditanya ku anak mak kawana aing rek nyeleun Quran cenah cak ustad gede ganjaranna bukaan baca tuh mak pandeng siap di aing mah baheula ngaji tepati eces kuari mah kadeuleun tah hurufna. Coba baca, guys, barang dibaca kulhu punya kulhu. Banyak mah tahu kalau kemarin kulhu lagi miskin lagi aneh kata. Mana beragatin anaknya rewel, mana ker hobi Quran. Taeta Quran teh bakal jadi syafaat. Ayo hiji awewe dongengnya sakedeun deui mendongeng. Dongengnya boleh dongengnya. Aya awewe berlempang di jalan manggih kertas orang ternyata eta kertas Quran soek langsung kumaina dicokot dibersihan diberi minyak sengit itu nunage dihandapkeun baju anu menang meuli lebaran kamari maksudnya kuhokokna ditanya ku anakna mak areta naon ditan kalau mari Quran tong Quran mah urang kudu ngahormat asal da KS dicium ta Quran teh ibadahna mah teu sohor ayo wayah salat kadang-kadang mah paranas beungeut teu daekeun salat ditanya mak gara salat aing paranas beungeut teh kalau udona puyeng jadi sholat hari itu mah aku laju lamun tengah pentingnya sarua jadi udang urang sok udang kan aya penting ente ieu nak nanya secara jujur urang hari penting sok udang teh emang tak tapi kan malam Rebo mah jajarong apa dilawan sampai datang ke jalan malobaan rada muyang itu jahitnya tidak kena es nongok beuluna di lawangnya dibukakan betea ada bapak jaro namanya nama sibuk emang tugasannya nama iya mah iya nyana nggak curiga cadangan bisa aya nuluk salam tekadenge jangan lawang dibukakan gitu nyana kakedengan teh dibalik lawang anak-anak yang lamun aya kadinya wah kali iki sia ditu bae ulah kali itu orang nyana teh keur nungguan datang ai praktek datang dijajah kamu mal nyolok aing kunaon tuh oh mere duit nol besar ulah ayo mere atuh orang cokot ayo nu mere mau ulah neangan geus bae jadi wayang milih mah milih bae sa
maksud urang dina kurang temenang mabok-mabokan lantaran mabok-mabokan teh bakal ngalengitkeun iman di mana-mana jelema mabok berarti iman keluar mun teh eta jelema mantas minum bir kemudian manehanana laju datang ajal sanggeusna datang ajal eta imanna eueuh lamun maot teu mawa iman berarti kadituna ya jelema bakalna dikanarakakeun moal menang bagian sorga sapu tuh ada yang budak Korea banyak ya aki-aki mah jeung ini biraku minum bir ih budak Korea singadenya kudu karunya orang kaiman orang kudu saletik-letik iman nu aya di dada urang lamun kabawa maut mah kitunya maut kaayana iman jeung Islam urang bakal menang bagian surga gitu. Jadi lamun eueuh modal iman jeung Islam maot teh ulah boga harapan menang bagian surga karena karcisna teh nyaeta kedah ngagaduhan iman sareng Islam nembe lebat ka surga cek urang Cianjur teh masa eta mah Bandung tah kunci anu paling pusatna dua kalimat syahadat jeung kalimat la ilaha illallah sing ade kuncina gompal lamun gompal kuncina engke lawang surgana teh bisa dibuka la ilaha illallah na kudu bebeneran ulah hanya sekedar di lisan la ilaha illallah hatena aya pangeran anu wajib disembah kalawan hak angin Gusti Allah Kanjeng Rasul eta adalah utusan Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah loba jalan anu menuju surga loba deui jalan anu jang nutupan neraka loba jelema diputus ku Allah melalui persidangan malaikat harus masuk surga harus masuk neraka seret kumaha lapor ya Allah di jelema kudu dikanarakakeun cewek teh cowok cewek dibawa ka neraka datang ka lawang neraka eta lawang neraka ditutup ku duit 2000 beureun nyana ka kameri aya nu keur ngabangun mushola nyana jariah duit 2000 geus rintik dikirna guruna soek begitu diseret ke lawang pertama iya lawang neraka jan nutup ya nutup nama jaga gambar duit 2000-an sisina rintik jaeta urang dek amal jariah teh pan di duit dina dompet loba aya nu 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan. Begitu di jawa-jawa pan mimiti nyabut. Beureum bebesen deui. Kacabut deui biru. Kamana tadi duit 2000-an. Dengan duit 2000-an duit nu geus lecek. Begitu kapangi ditarik soek sabeula. Balangkeun ka panitia. Pang. Terima kasih kepada ibu kita yang telah memberikan amal jariah, mudah-mudahan diselamatkan perjalanannya itu cak panitia. Eta di akhirat bakal kapan? Seandainya orang teh keur nasib goreng di sidang ku malaikat di kanarakakeun eta kapan jeung duit eta ke di lawang neraka. Kulantaran dia malaikat culak cilek ka jero lawang neraka aya soek cak malaikat teh woi bener ya ditutupan ku duit ku duit ya tapi itu juruna soek molot kene urang balangkeun duit cenah tuh ka juru diasupun ka juru kajeblos berarti eta jelema asup kana aturan mah manehna
teu bisa ka neraka ditutupan ku duit kulantaran mere jariana duitna soek jadi asupna anu soek. Naudzubillahi min kitab suci. Masya Allah ya orang nyaritakeun kitab suci diatur ku kitab suci teh. Lamun orang teu nuturkeun kitab suci atuh cilaka. Dibaca, dihayati, diamalkan. Ngadenge alunan Al-Quran Abah Awing tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil. Ulah sok nyampur baurkeun urusan hak jeung urusan batil. Al-Qur'an. Anu nanya di kamari ngaji ibu-ibu. Ustaz, kula cenah kamari menang duit baju kula jariah ka masjid 100.000. Menang duit di mana eta? Menang duit nama duit teu halal belah cenah eta jadi teu jariah moal jadi. Urang aya nu mere nu neuk calon 100.000 dibikeun ku urang ka masjid 50.000. Eta moal jadi sedekah lantaran eta nyana lain deuk nyalon teu pernah mere duit ka urang. Nu mantak jadi hukumna nyogok ge eta manehna aing teu nyalon mah tilok mere duit ka urang. Eta mah mere duit ge ka urang nyana hayang dicolok hayang dipilih. Berarti nyana nyogok. Nu nyogok jeung nu disogok dua-duana ngojay di kali kulon. Dimana cakula Kanjeng Nabi ngomongkan ar-rasyid wal murtasyid huma finnar. Jelema nu nyogok jeung jelema nu disogok dua-duana asup ka ditu. Lah kalau mah tun teu ngarasa disogok ieu eta mah di mere ieu nyana dicogok dah. Oh, nama. Laju nyana teh lamun lain hayang dipilih mah tidak pernah mere itu. Dah eta mah geus bela ulah dicaritakeun lah. Lamun deuk dicokot pake meuli rokok moal naon? Meuli rokok atawa meuli petasan. Bapak Jaro mah diberetin ku itu nyala meuli rokokna rokok Apache. Oh merah Apache. Aduh Gusti Allah. Urang teh di negara urang keur diobok-obok ku politik Yahudi mencitan agama Islam melalui politik. Kadahareun dina minyak eta minyak bagi minyak sing ade. Secara penelitian minyak ojol-ojolan ngaranna minyak menang nyuling ngaranna lihat as-usul ili ang sulit minyak as-usul ili ang sulit gitu dah anu suling-suling gitu teh jigana gitu nya artinya berbagai naon gitu nu digoreng di dinya sesana dipake ojol-ojolan aqua ari bos aqua aya di dieu teh nu make sorban beureum ieu teh ngisin namanya nama caknya nege buat aku bodong Gusti Allah. Mudah-mudahan orang kabehan sih ku Gusti Allah dihapusan dosa-dosa urang. Asal ngarumasa bae ieu anu hese dihampurakeun mun teu ngarasa. Banyak bikus kitu haram tak sasi aya nyaok kiaina. Ih marahannya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
urang kudu percaya, urang percaya ayana para rasul. Jumlah rasul aya sabaraha? Loba aya sabaraha jumlahna loba tuh emang bener ge loba. Ai jawab loba maka kabehan ge bisa. Jumlah rasul sabaraha? Aya 313, 314, 315 eta rasul. Itu nyawa-nyawa jumlahna orang. Amun ditanya hiji-hijina poek. Itu ya iman teh panjang intina. Solibul walimah ayana iman manehna endek tawakal tu Allah, endek ngalampahan syariat dina ibadah umroh teh sunnah gitu. Karena endek ngalampahan ibadah haji lain embung hayang jasa ngan kulila teuing eta duh 20 tahun ya aduh ngantosanana ilah eta seueur jamaah norek hajian kubukuhan lila teuing nyata dialihkeun kana umroh teu masalah kitu ngan ganjaranana meureun rada beda. Itu lamun hayang gede eta umroh dinadarkeun Gusti, lamun abdi dipasihan rizki sareng milik anu seueur abdi nazar bade ngalampahan umroh eta dinadarkeun kitu bisa jadi wajib gede pahalana. Umroh sunnah bisa jadi wajib gede pahalana sarua jeung ganjaran pahala. Itu lamun hayang gede ganjaran orang nazar. Salat tahajud sunnah dinadarkeun ku urang supaya gede ganjaranana. Sunnah ge geus gede ngan hayang leuwih gede. Gusti lamun salaki abdi menang milik di Jakarta 1 juta 2 juta abdi rek ngalampahan salat tahajud 2 rakaat bae. Nazar abdi Gusti. Nah, eta tahajud nu tadina sunnah bisa jadi wajib karena dinadarkeun. Cantik deh berkat geus gegerwan meta 9:30 tahun deh anggeseun rukun iman waruzuli wal yaumil akhir. Orang percaya bakal aya poe akhir sameme datang poe akhir hayu urang poe-poe nu kuari eusian. Ari eta jelema nu sok kamimitian dek nyanyi matea keur kamari ngumpul datang ka ngamuk. Asa eta bae kenan nya ngalapoe cenah hayu alaan bae ku sia poe. Ai digawe di makula janji bae aya ka pagi keur digawe di mabatur sia kunaon digawe di dieu cenah keur ngalapoe heuh alaan ku sia poe. Kaditunang geus menang duit ku sia tinggalkeun kaneangan deui ku sia poe tangan deui poe di nusa. Nah ya poe-poe nu kuari eusian sameme datang ajal. Karena lamun datang ajal mah jadi urang teh geus teu bisa kumaha. Kaduhung nangke bakal aya pasar kaduhung di ditu. Kaduhung kabehan ge kaduhung aya pasar kaduhung. Pasar kaduhung mah ula-ula anu teu ngaji nu ngaji ge kaduhung. Pancana kaduhung kieu kaduhung. Kaduhung Gusti abdi baheula ngaji entah unggal penting saminggu sakali ge kadang-kadang pabelit Gusti, kadang-kadang aya perena jaeta pabelit. Kaduhung Gusti abdi teh ngaji baheula lalawara engke mah kabehannya bakal kaduhung. Nu tukang ibadah kaduhung pemenung teh. Nu tukang puasa kaduhung Gusti abdi baheula puasa Senin Kamis teu rajin. Puasa Rajab teh ieu kamari puasa Rajab menang sabaraha poe Rajab. Alhamdulillah Ibu Ustazah Siti mah nyerma lumayan loba hasilnya. Aduh Rajab eta ceng-cengan urang ke bakal kapangi di ditu jeung Rajab. Ke Rajab teh bakal kapangi yang menjelma.
pajak dia bakal makhluk Allah panggil. Oh, kayak orang diaku bahwa orang pernah nasihat ibadah di bulan Rajab. Wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi. Orang percaya ayana kadar bagus jeung kadar goreng. Kadar bagus nu ngeunaheun di urang-urang dibere sehat, dibere salamet, dibere loba duit, dibere loba gabah, dibere loba kendaraan, dibere loba keturunan, dibere loba anak incu. Nah iya urang itu KBG kadar eta menang Gusti Allah Subhanahu Ta'ala. Aya kadar buruk, aya kadar bagus mah mun urang dagang menang kauntungan kadar bagus. Lamun orang non kadar buruk dagang rugi, nyawa rugi, kuli rugi, mun kuliah rugi na, aya aya kuli rugi itu dibayar ku bosna, karyawan ngawamun. Ayo kadar buruk kadar goreng kudu percaya kudu alhamdulillah baik karena eta KBG menang Gusti Allah Subhanahu Ta'ala. Anak kotok aya KB alhamdulillah, aya leungit dua kudu alhamdulillah baik. Ulah ieu maneangan anak kotok teu salat maghrib teu salat isya mikiran anak kotok leungit ngalamun bae ditanya ku pamaji kesalakena. Woi eta kurang ngalamun bae anak kotok dua dewek tenang-tenang bae wayah mencit nama dewek numpang lohongan ayeuna anak kotok teh jeding eta salakina digomong tengah jeding. Aduh ini lamun geus parah bahasana antep aya dahar panglohongan aya digawe tengah jeding eta bahasa mana mun tengah jeding mulai menang di mudi ini ngomong jedingna panteseun tak sakitu heulanan. Mudah-mudahan orang kabehan diberi nasib berangkat ke tanah suci. Punya tangkep yang dituna di Mekahna di tawaf dina waktu tawaf sing ade dada urang yang harapan Ka'bah atau kangen Ka'bah. Lamun ieu Ka'bah yana di dieu. Ayo baik pelintir dia ulah kia patah Ka'bah ayana di kencan urang teu meunang nu kangen Ka'bah teu meunang yang harapan Ka'bah engke di ditu aya rukun Iraqi eta juru Ka'bah anu meme Hajar Aswad didinya kene urang geus babacaan yang berbacana doana sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ge urang istilam tak kabakaya tak Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Terus muter baca robana manasik mah geus teu kabaca-baca masalahna naon loba teuing bacana kecuali engke aya pimpinan make pengarah suara urang maca amin. Menang tawafan pertama tadi baca doana man manasik urang dikongkorongkeun di dia itu terus dibaca menang 2 putaran maca deui tawaf kadua terus geus beres 7 kali putaran haji urang salat aya di napal ejona teh nu arah kana Hajar Aswad aya itu urang mundur ka di tukang mun urang keur salat aya Arab lewat urang dilengkan kajen asal ulah ngaliak bulu bae kalengkah kitu mah teu masalah asal ulah diliak bae urang bisa potong atuh emang kitu jeung keur salat lagi jangkung dilengkan Arab anu ngajaganya guru bus bae teh belekok. Oh orang Simali loh, mana orang Takroni, orang Simali, anu harari dengnya hafal, jumlah kaya yang juri. Teman tirok mandi menjelang Pakistan, ayah orang Pakistan datang ke kula. Muhammad ada tadi ini orang hadahan.
Goblok orang Arab. Jadi darah retil orang Arab. Terus bengkes beres, ajo karak sa'i. Pindah tempat mata kabelah kidul, lamun arah urang mah. Kidul ai cai jam-jam atau di mana-mana ge asal lagi di masjid cai jam-jam. Lek nginum sabaraha puluh kali asal naik, asal haus nginum itu terus-terusan. Lamun hareudang di pandian mah awak urang kitu ku cai jam-jam. Tuh biar di Sulayan itu nginum cai jam-jam. Terus bae tangke sa'i datangna di sofa heula. Baca doa namun didinya mangke pimpinan baca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Karakter orang lupa kemanggi fal hejo beta lumpana dengan jet Rabbi bikir warham wa taqabbal kitu rada engkreng anjing aya nu lumpat aya ngira belakang cuma lumpat lumpat jauh kene isaha budak jauh kene keterangan lawan lumpat itu yang jauh kene hampir katabrak pun orang katabrak pun orang mau santai Rabbi bikir warham wa taqabbal nyana rumput sprit begitu sama orang berdui antar pun main lompat orang maturan orang baik gitu datang ke marwah tah ayo doana eta ngaranna urang sabalik tah saima datang ke marwah di marwah eta gunungna geus diratakeun ayo aya di kristal tah banyak kos kristalnya nama heran kurang diuk dirinya diuk engke geus terakhir jadinya maca doa terus lempang deui datang ke sofa 2 di sofa ke marwah 3 terus begitu terakhirna tahallul syukur di pojok eta dirinya aya tong disadiakeun nya buuk sagede tong maksudnya gede nya satongna buukna gitu tapi itu memang buuk saya sanagara jelema tangke nyukur udah dibotakan tenang balik datang ke imam panlena tatidinya lamun negara kasena wawitan nara keluar ke tempat sa'i ulah masuk lempang beta aji lempang beta mah tapi waktu masuk naik mobil datang ke jalan Sayyidina Umar di situ di luar ayapal Torik Sayyidina Umar bin Khattab ari torik ya iya jalan Sayyidina Umar bin Khattab eureun tadi didinya aya maka makla pemepat kuburan jadi jelema nu pareh tadi kuburna dinya lobang geus ting polongkong teh hangit atuh jelema kagara ge 5 poe geus diangkat nih tulang segala dagingna ge masih arih ya carita di malam bener bae jadi hiji dia lobang hiji lobang itu pan 5 jelema 10 jelema gitu yang menang saminggu dibongkar ganti deui oleh teman tas di Malang itu ada kita 2 poe tapi jajannya lebih tidak ya karena apel biasa gede-gede apel terus nah teman kan itu bebas nih cara itu menang saumrohan yang dah asal ngecukur menang saumrohan engke orang mikot deui eta misalnya mikota mimit gimana ke Madinah atau ke Mekah ke Madinah nah kalau ke Madinah berarti di Bir Ali mikotna di Bir Ali kan di Madinah mah sholat belan sholat nuturkeun sholat berjamaah sabaraha poe dirinya orang sholat berjamaah gitu bari ziarah ka bake wari dibakar tutup tuh ya aja ditutup ya tuh bisa ulama itu kebenaran poe Jumatnya gerbang bake itu dibuka kalau nang kula di luar yang Haji Gomang kamar itu kula disusulan ninggal orang lekok tah adi itu umur nomor datang kadinya
Darah tajeng haji koma ayah penema dirinya mah macam-macam. Siti Fatimah termasuk Sayyidina Husain ya dirinya sirah dipakai mungkin guys. Pak itu mah dipakainya orang kerja dari mana lah tadi di Mekah kene ya di Mekah ya mah kerja di Mekah ini tuh nggak bakal manggil masjid kucingnya masjid kucing di masjid jin. Ulah deket-deket di masjid jin mau besi kesedot. Atau kalau saya kan orang kemala kan itu lempeng baik kan itu kayak Budija. Kuari masuknya di Budija. Jarana tuh menang diuk di situ mah. Asal diuk orang Arab mau pelentung. Banget harap ente pintaru. Letak pun menikah orang pintaru. Ini kan temenang diuk haram temenang sila. Geus menang tuh gitu. Urang uluk salam ke Syekh Nawawi Tanara terus biasa bacaan balik ke kebal satik we dicarakan ku askar polisi. Jalan mana mah harari deung teh laletik mah. Eta dihajar asal ge sukuna kikian we ya. Haram we lamun ahli besi mah dirambet neraka. Ulah didinya mah sanajan boga BCG ulah dipasang kecuali ngajaga ieu ya karena gempetan jelema urang kudu pasang sikut bae kieu ya saing lamun tawaf ai saing mah laluas aya longgar saing mah sadaek aya anu di tingkat 2 aya tah carita umroh teh lamun hayang meunang sababaraha kali umroh berarti urang memang ngalampakeun tawaf sa'i cukur eta urang kudu mikot heula hartina mikot niat umrohna misalnya di Tanaim di Zarona lamun di Madinah lama di Bir Ali aya di Lamlam gitu nya di Muzdalifah aya anu di ya Hudaybiyah di Hudaybiyah ge bisa gitu nya ieu nana mikot. Nah, jadi 7 kali umrohan sahiji ganjaran ibadah haji. Alhamdulillah ulama eta harita karena dibimbingna ku jelema ahli geus biasa di Mekah kula 7 kali umrohan pada orang saat eta. Sama termasuk terakhirna tawaf. Sakitu mudah-mudahan yang jeung Ibu Ici itu ulah aya gangguan naon-naon terutama nama diberi sehat, diberi kuat, diberi daek, diberi semangat ibadah umroh teh. Kadang-kadang jelema datang hari itu ngadon HS doang di hotel. Aya apa bareng pas itu? Loba datang hari itu HS di hotel dahar ngeunah, jajan ngeunah, hayang naon bae aya. Tapi hari itu diberi daek mah Allah kitu hayang HS bae. Diajakan yang malah marahannya. Wah orang ke masjid, ujung masjid ya ke masjid itu ngocakan baik. Ini itu akhirnya pas saya jeung pamajikannya, jogodana. Padahal awewe jeung bisa sakamareta rombongan awe sabaraha jeung mana gitu. Lalaki bisa gitu. Hari masalahnya kapange mau pengen kapange kan hari wayasare mah bisa. Gitu. Nah, rasa gitu orang doakan keluargana nu ditinggalkan atau mudah-mudahan diberi sararehat, anak cucuna diberi cara rager, diberi saranan, dibarokati fil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sakitu ala kadarna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.